Sampurasun, sumangga cares jakarana bagian anu salajengna wilujeng ngabandung dugi kareksena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng ditepang dangukeun deui sareng acara carita. Dina judul carita Jakarana. Channel berkah segala, channel asli dongeng Mang Sim Dedi. kuring Mang Dedi Mulyadinata ngahaturkeun wilujeng ngabandungan tudugikeun ka rengsena. Pilih ku galih anu saena, singkahan kumanah anu awona, anggo peuenteungeun unggoning urang lumampah di alam dunia. Wilujeng ngabandungan kasadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi-wargi Mang Dedi baraya-baraya ki Sunda di mana be ayana. Alhamdulillah danget ieu urang tiasa ditepang dangukeun deui sareng jujutan carita Jakarana dina bagian anu ka 86 genepna. Sakumaha nu kantos di Bandungan dina hanjanu katunda bagian anu ka 85 na. Pedaran Mang Dedi kasapih wanci dina mangsana bedarkeun kaayaan alam tibeurang di hiji patempatan khususna atuh Ajo Samid nya kitu deui atuh Japar harita teh dipegat ku opat garong anu geus biasa panggih nya nyatana atuh sikeling sabatur-batur hari tarik bitotama ngadu jago meureunnan ieu ti pihak Jang Ajo meureun Mang Japar tah arek tarung patutunggalan cenah jeung si Oded tah kumaha atuh para pamirsa lajeng ngadai carita langkung posna mangga urang sami Bandungan kusadayana namun kadihelap like, subscribe, komen, tur loncengna toel. Hatur nuhun lo kumaha urip perhatosna mangga urang Bandungan deui caritana. Harita si Oded harita kene oge ngesiap-siap panon mencrong molot dibolototkeun panon ge ke Mang Japar bari jentos atuh pating koloyong ka sisi nu lalaju mah rada ngajauhan pakalangan ngarah nu rek tarung cenah jadi laluasaeun nya sanggeus kitu mah srong Mang Japar oge harita jeung si Oded anu hareupan pating rengkenek srong masang kuda-kuda duanana distaki-taki arek narajang ka musuhna. Yo, cium atuh si Oded henteu narajang. Peureub anu buleud atuh rek ngahancat carehamna Mang Japar, tapi beranu deus atuh harita. Sakilaki-taki ku pegilang leungeun Mang Japar jarig jeung. Mang Japar oge jeung si Oded awakna ngarinyang. Ngajarig jeung ka tukang duanana kau bilang sarua kuatna sarta tanagana oge saimbang. Yap jelung-jelung atuh harita duanana mundur ka tukang. Srog deui atuh srog masang kuda-kuda kitu teh atuh bari jeung silip perong. Silih titenan gerakan lawan. Sabot keur kitu seak atuh si Oded narajang. Narajangkeun di sukuna ngajelepung arek ngajejek gado musuhnya teh Mang Japar. Tapi Mang Japar oge kawilang rancingeus lebah dinya nama. Harita dikat ngagilekeun di sirahna kiduna teh atuh bari jeung nepak dampasu ku si Oded. Tapi hanyakal eta mangan saukur gerak ti hungkul barang suku si Oded arek ditepak sakaligus sakilat sukuna ditarik deui atuh sarta terus nyincak taneuh di barengan leungeun katuhu anu ngarojok hulu angan lawan nempo kitu
menyapuguh we atuh Mang Japar hatara dangarang kongkoge. Tapi sakilat leungeun katuhu si Ode dipapag ku leungeun anu kenca. Mang Japar hiu berat deas atuh harita. Dua kekuatan leungeun bantrok deui. Kuat atuh si Ode harita. Jeung Mang Japar saruana tinggarwak duanana meh bareng pating keleuweuh lantaran leungeunna masing-masing kerasa nyeri jeung linu asa tembus kana tulang sandi. Goblok sia. Mangkelu edan sia sugan mah. Cek si Ode harita bari jeung nyekelan leungeunna deui. Cileung atuh si Ode harita mundur heula ka tukang bari jeung ngaralasakeun heula atuh leungeunna. Mang Japar katempo meuni muringis deui da leungeunna oge sarua karasa nyeri tapi teu pati dirasa malah terus Mang Japar mahalita taki-taki deui kuda-kudana panceg panon neuteub hareup nempokeun musuhna bisi ngadadak narajang. Nampok itu masih Ode atuh beuki nafsu panon belotot huntuna kakerot ngancing bakatku ambek merengan. Ya celung atuh si Ode sakilat luncat seak atuh harita dua leungeunna dek ngarawel beuheungna Mang Japar. Tapi edas Mang Japar oge atuh geus taki-taki leungeun si Ode sakilat harita kene dipapag ku leungeun Mang Japar. Hiu deas atuh harita toronyong. Awak si Ode harita nyoronyong rada dongko sabut keur kitu rikat. Mang Japar ngangkatkeun tuur katuhuna dipake ngajoangan si Ode. Hiu koloyong gebruk. Awak si Ode ngagebruk kana taneuh anu garing bari jeung ngagorowok ngarasakeun kanyeri beureunan. Cek si Ode manehna humarurung meuni tarik pisan bari jeung nyekelan angen anu karasan seueul jeung mural matak lieur kana hulu. Nampo si Ode sarupa kitu teh geur atuh si Ajo jeung Samid surak nanti bari ngigel ngarasa atoh beureunan terus emprak ajrag-ajragan. Malahan mah ngagorowok mah sumangat ka Mang Japar. Si Ajo harita bari jeung nongeng. Hidup Mang Japar. Maju deui Mang, kodaran si Ode Mang. Kitu cek si Ajo bari jeung rengkenek atuh ngengklak harita bari jeung gutak-gitak bujurna. Bener Mang, timpa deh kadinya lah, tong diberi hirup euy. Samin oge sarua ngarasa atuh ngagorowok bari jeung keprok sagarupa. Anu lucu masih Ajo ngagitekeun bujur bari jeung cekuk disadah hitut atuh puguh we ku pihak si Ode mah kabeh ge aramekeun. Ya, bebenyit burung gelo bebenyit kurang ajar sia. Bangkar waras sia. Ka aing wadi ngahitutan kitu patut. Mentong mah kasuka bunga si Ajig. Sabab sakedeung deui ge sia. Balan sia nu katelah si Japar bakal moda dina beuheung aing sia. Dina leungeun aing maksudnya sia. Si Ode harita ngomong sesentak senger ka si Ajo jeung ka Samin. Anu geus wani-wani nyurakan ka manehna ambekeun pisan makasih Ajo make jeung budak-gitak ngahitutan sagarupa. Sadangkeun ese keling jeung batunan nempo si Ode kabeunangan teh atuh cara ricing we teh pipilueun. Tapi bari jeung tatan-tatan sabab bisi si Ode nya bener eleh ku Japar. Maranehna anu bakal maju engkena teh pikeun ngaraponan Ki Japar. Da puguh atuh maranehna mah geus biasa sok licik hayang menang sorangan. Ode, Ganjang geus maju deui sia. Lawan aing sia aing kagok tenggelan yo. Cek Mang Japar harita bari jeung rada nyarengeh jeung nulak cangkeng. Nang tandi ka si Ode anu keur buriabun celik nahan amarah. sia. Dan kudu ngarasa atos sia jurig. Karek sakitu bae. Na dikira aing rek mundur. Awah, moal aing mah mundur. Hiat. Sebut atuh harita si Ode narajang pereupna ngahiung bangbaraan ngancam-ngancam kadapal pisan Mang Japar. Hiu krawat Mang Japar rikat
perep na si Oded anu kuleun kenca dibarengan ku suku katuh anu ngangsrod kahalep saeutik are suku katuhna dipake ngagedor-gado si Oded. Yo si Oded ngagorwok bari jeung utah sagarupa bari jeung nyekelan gado ti koro kerasa nyeri atuh asa pasengso gado ge malahan maka tempo atuh dina sela-sela bibirna ngalai getih seger jigana bae aya huntu anu coplok alias punglah daligdeug awak si Oded hari tengah daligdeug ka tukang dina kayaan kitu atuh ku Ki Japar teu diantep awak si Oded anu keur ngadaligdeug teh ditimpah di kutajungan suku katuhu Mang Japar anu ngarah kana iga burungna si Oded. Yo Belum surat tajongan suku Mang Japar menikah denge atuh ngabelenu atuh da bakat ku tarik-tarik da anak keleuweuh atuh si Oded harita ngagorobok tarik pisan jigana bae gaburungna karasa nyeri boa-boa potong. Koloyong si Oded kok koloyongan bro awak si Oded rubuh dina taneuh sok sia modar ayeuna mah ku aing sia Oded gadong sia kitu ceuk Mang Japar bari jeung teu antapar hiup awak si Oded anu geus rubuh teh diparakpak ku tajongan-tajongan suku Mang Japar meuni bukbak baung anu hayang sugema sabab Mang Japar oge atuh ngalaman dikitukeun ku si Oded baheula dina mangsa tarung di lemur Sindang Sari nepikeun ka Mang Japar ngalaman tatu parna sarta dibalangkeun ku Bah Badrowi untunge teu nepikeun ka teu kapanggih jeung aja oge sok modar sia bangsat cucunguk garong sia kitu ceuk Mang Japar bari jeung sisirian jeung terus najongan awak si Oded anu geus ripuh teu walakaya beungeut boborot ku getih sakujur awak karasana asa remuk sarta geus teu puguh rarasakeun sok sia ayeuna si aing mulangkeun ka nyeri aing sia ku sia si Oded harita kadenge ampun-ampunan tapi ku Mang Japar saeutik oge teu didenge katarus diparak-parak ditajong diteungeul ditinggang nya atuh tungtung nama cep si Oded teh kadenge di sorana jigana bae teu eling sabab geus teu kuat nahan ka nyeri medok si bangsa teh medok hidup Mang Japar hidup Mang Japar si Ajo jeung Samid pilih genti nyebutkeun hidup Mang Japar dua anak keprok bari jeung ajarag-ajaragan bibirna teu eureun noroweco nya celeh ka si Oded anu geus ngajoprak nyaksian kajadian sarupa kitu si Kling jeung baturna meuli celohok naon sababna celohok lantaran ngarasa heran sabab saeutik oge atuh teu nyangka lamun seung si Oded kudu ngalaman eleh ku musuhna sarta ayeuna malahan mangajoprak teu walakaya teu inget di bumi alam aduh si Oded eleh ngabisa kitu nya Ling mentong ngahulang wae gancang si Oded tulungan itu cek si Asdur pok si Dodeng harita pancena tadi ulah aya nu pipilueun kumaha ieu teh baleg teuing si Dodeng nanya kas di Asdur bari jeung kerang kerung geus teu kudu loba ngomong lah sabab lamun teu ditulungan si Oded bisa modar tak engke kumaha lamun si guru ngamuk ka urang sok pikir Ling denya bener hayu atuh maju euy lah kitu ceuk si Keling bari jeung terus culung luncat ka pakalangan tarung
buru teh harita kene oge narajang sungguh katuhuna meninga belesur bang baraan arek ngajejak tonggong na Mang Japar anu harita kernukangan sabab kerenyang harapan kasih Odet tapi dina kaayaan kitu si Ajo ruas terus ngagorowok ngabeyaan ka Mang Japar anu keur teu ningali. Mang Japar, hei awai tadi tukang aya cokor jelema. Cuk si Ajo keluweuh sorona tarik ari Mang Japar barang ngadenge kitu meninga ranjung tapi kan karikat malikeun awakna ka tukang hiuk gila kapos. Mang Japar masih kene bisa micin panarajang musuhna. Dasar bangsat sia kunaon ai sia bet ngabongohan wae gelut teh. Apaan si eng oge kadenge montong aya nu pepilueun. Dasar licik sia mah. Teu kudu nyebut licik sia goblok. Sok-sok we aya baladangan aing sok. Urang tarung jeung aing bebeatan. Sok diteruskeun jeung dewek. Hor, nyaan ari garong mah kitu teu bisa dicekel omonganana nin. Tapi hadelah soklah kitu ge teu naon. Da aing mah moal mundur sok sanajan sia maju kabeh oge. Sok. Cek Mang Japar kapalan ancrub kana gelut. Nangtang deui bari jeung ulak cangkeng. Nya barang ngadenge kitu mah jeleng-jeleng si Dodeng ajeng. Bareng laluncatan terus sarta kene pating bedega ngurlingan eta Mang Japar. Nempok itu serepet atuh harita. Mang Japar ngalugas bedong seeutik oge atuh teu ngarasa gimir. Panon naon bae oge kajadian baris disanghareupan cenah kumanehna. Sok ya, rek main bedog oge. Jadilah jeung aing mah sia. Serepet atuh harita si keling atuh haritanya ngaluarkeun ngalugas bedogna si Asdur nya kitu keneh si Dodeng ari ke Japar nampok kitu beuki waspada tur iatna panon burelang ditenan gerakan-gerakan musuh anu ku ayeuna mah atuh Mang Japar oge sadar lamun musuhna maju babarengan nya geus tangtu matak piriweuheun yang hareupanana. Sok sia gara mimitian ari teu era mah sia gelut main koroyokan maknya sia aya anak buah Badrowi manusia anu ngaku jago ngalawan musuh hiji wae oge kudu dilawan ku tiluan. Jago naon anu kitu euy. Mang Japar nyeceleh mapanas kana hati musuh. Ari anu dipalar sangkan musuhna beuki ambok. Sangkan Mang Japar seeutik oge atuh menang teh memang teu nyalahan. Nya barang ngadenge musuhna ngomong kitu si keling jeung baturna atuh mereup geuneuh perai pias. Awak ngakidir panon molotot ka musuhna jiga nu hayang ngalegleg lamun kalegleun teh mah. Jigana nyaan sia teh nya. Hayang modarna ku aing. Ya rahasia ku. Cium atuh harita berenterang bedog bantrok jeung bedog deseak si kelinya betkeun bedogna anu diarat tetalialian ieu ti beuheumna Mang Japar. Kolepat hiuk leplos. Ki Japar ikat ngalokeun sirahna meunikeun ka ngelok. Kitu nanti atuh bari jeung rikat ngejoskeun bedogna kana ka kemplong si keling. Hiuk jeung si keling oge mundur ka tukang sieun aya katojos bedog mah seak keplos. Bedog Mang Japar ngahakan angin. Sabot keur kitu atuh seak bedog si Asdur datangna arek ngababad bincurangna Mang Japar. Seak cilung atuh harita Mang Japar luncat ngajlebung ka luhur bari jeung sakilat atuh ngaheumbatkeun bedogna arek dipake narosi Asdur. Seak belentrang atuh harita seak belentrang dua pakarang harita teh bantrok bedog si Japar. Mang Japar ditakisan ku bedogna si Asdur. Sorana meuni pating belentrang dibarengan ku kembang seuneun pating buricak. Sabot keur kitu kolebat bedogna si Dodeng ngok lebat. Seseukeutna amunikeun ngagurilap datangna ngadadak nyerong ti gigir. Rek ngahanca cangkengna Mang Japar. Seak lenyap Mang Japar ngalenyap sarta rikat atuh ngajuralitkeun awakna ka tukang. Meuni bangun anu hampang himping we seak juralit cle. Mang Japar nincak taneuh terus nangtung ajeg bari jeung anggang ti musuhna. Kurang ajar sia, dasar bangsat wanita ukur ngoroyok we sia. Cek Mang Japar nyarekan lak-lak dasar ka musuhna bari jeung katempo dadana reng hapranjung. Mantong diberi lolong terang Asdur.
Dodeng, podaran tak woy. Si Keling harita ngeleuweuh ka batur-baturna sangkan narajang deui cenah ka musuhna. Nampo kajadian kitu Jang Ajo jeung Mang Samid oge cicingeun. Duanana harita bareng ngaluncatan ka pakalangan bari jeung ngalugas bedog sewang-sewangan. Babenyit, montong bepilun sia. Ngajar doge sia mah. Dasar si monyet hidung. Jika lutung sia, mentong nyarek pipilun sia imarane ning koroyokan. Abong-abong lutung sia hidung Keling hei. Jeung Ajo harita teh eleh galak disebut Keling hidung ketumatu. Dasar bogel sia. Penek goreng patut sia. Hulu penyol sia. Mun nikahi ngahina kaing ya. Rasakeun sia kumaneh. Hiat. Ayo. Samit. Kade sin hati-hati oi. Japar atuh kadenge ngagurowok ti jauhna. Mere pepeling maksudna mah ka Ajo jeung Mang Samid. Siak atuh bedog si Keling lepat rek dipake nigas beheung. Siak lop si Ajo ngalokeun sirana sebutkeun kitu. Jeleng Samid luncat bedogna lebat arek nulih beuteungna si Keling. Siak gilak pros. Sabetan bedog Mang Samid atuh harita keuna sabab teu keuna sabab si Keling kacida pisan rancingeusna. Tapi atuh antukna keur we harita tarung bebeakan meniragot. Si Keling dilawan si Ajo jeung Mang Samid, sedengkeun Mang Japar harita ngalawan duaan si Dodeng jeung si Asdur. Anu tarung harita bekelila bekiragot, silih kadek silih tarok, silih babad suku, silih bacok jeung sajabana masing-masing sarua ngerasa ambekna sarta hayang gancang-gancang ngarubuhkeun lawan. Kaayaan alam harita teh di Tegal Eurih anu tadina sepi jempling teh ayeuna mah bet jadi rame sora pakarang anu bantrok pasalang jeung sora anu jelema anu pating keleuweuh pating gorowok estuding mata kawer jeung mata kariwang anu ngadenge teh nyaho mata poe atuh beuki luhur panasna ereng-erengan estuding mata klieur jeung mata kareudang jeung bangyung yang Bansot ya. Modar sia kehed. Sia. siap atuh si Keling harita ngarajang bari jeung ngahembatkeun bedogna anu diarah teh suku si Ajo. Siap hilung si Ajo luncat. Kebenang sia. Cek si Ajo bari jeung nyarenge bedog teu keuna cenah. Tapi atuh teu cukup kitu. Sameme si Ajo ninjak di kana lemah, bedog si Keling atuh geus datang deui rek ngababad sirah si Ajo. Nya pugu atuh si Ajo meunikeun kacalangap. Hiu gablung si Ajo teh harita rikat ngalabohkeun maneh. Serta terus ngagoren teh ngajauhan. Tapi edas eta si Keling atuh bangun anu panasaran awak si Ajo anu keur gogolentelan teh di udang-udang sel goreng tel nya puguh we si Ajo meunikeun kasoak manehna terus gogorentelan sabisa-bisa hayang leupas tina ancaman bedog si Keling anu harita terus ngudag-ngudag ka manehna. Nampo kitu atuh Mang Samid ruaseun nya terus atuh manehna harita ngudag jeung harita keneh luncat jeung jeung atuh harita ngayungkeun bedogna arep dipake nigas punduk. Tapi hanjakal punduk si Keling teh bet jiga anu boga mata barang bedog Mang Samid datang kolebat si Keling rikat malikeun awakna hiuk gila kapos belentrang cong atuh harita bedog Mang Samid ditadah ku bedog si Keling nu saterusna ngacreng malikeun ka jauh teuing ka mana boa. Nya puguh Mang Samid jadi kaweur lebah dieu mah lantaran bedog hiji-hijina geus leupas tina leungeunna. Parandene kitu samame sadar kana kaayaan ukur dengan sakilat si Keling ngayungkeun dampa sukula dipake ngajejeg dada Mang Samid. Hiu beluar jengkang awak Mang Samid harita kene ngajengkang ka tukang terus atuh nangkarak bengkang. Halo Mang Samid ngeuleuweuh tarik pisan jeung gagerungannya kelan dadana ningali musuhna nangkarak bengkang kitu si Keling teu micenan waktu harita kene bedogna lebat arek nubles beuteungna Mang Samid cenah. Nempo kitu si Ajo ngagurowok bakat kurewas. Samid awas. Seok atuh bedog si Keling lebat gerakan kabilang cepet arek nubles beuteung Mang Samid. Nempo kitu Mang Samid atuh bikeun kang Perum
Pangacian geus kabur teuing ka mana boa. Hiuk bulan terang teh. Pada goak si kelinga goak ruas bari jeung terus harta kene kekerepengan bedog naragrag dina caklanana ari pigelang leungeun karasa nyeri jeung linung nampa musuh anu keur kekerepengan kitu si Ajo gancang berubung ngagusur leungeun Mang Samid nu harita masih keneh nang karak bengkang malahan mah dibawa ngajauhan da puguh hariwang bisi ditimpah di ku musuhna ari si keling manehna ngarasa kaget sabab leungeun asa aya anu ngababet nya terus we atuh harita keneh rarateret kencang atuhu barang ret di jauhna tidinya aya saurang jalma anu keur nyerengeh we ka manehna tun tayalian ti musuh manehna keneh nyatana Jakarana. Cag para pamirsa, ya carita urang tunda heula. Kumaha atuh lajenganana insyaallah mangga di baris nuruskeun ieu carita baris maluruh dina bagian anu ka 87 nalunya. Atur nuhun lo kumangrupi perhatosanana jeung kantun kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.